Intina terkadang hiji misteri teu kudu dibuka, cukup dimaknai jeung kudu dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng patepang deui sareng acara dongeng Sunda anu katunda dina dinten kamari. Mudah-mudahan sadayana tiasa kahibur, mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu. Dina waktu ieu kuring bade medar hiji lalakon atau hiji dongeng anu kasimpen dina dinten menyandak judul Demit Gunung Cibongkok. Atuh hilap carita ieu disuguhkeun kajina pikeun ngahibur, menuju ngadaramel, menuju istirahat sareng sajabi-sajabi. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang lajengkeun deui dongeng Sunda anu nyeunap judul Demit Gunung Cibongkok ieu anu bagian ka. Caturkeun harita Yayan keur diuk sorangan, tingali masih keneh bingung. Hatena pacampur antara sieun jeung panasaran. Nu ceuk bahasa Atijan tadi, tong ngalawan, tong nangtang. Tapi ku Yayan keukeuh can kaharti naon eta maksudna bahasa anu diucapkeun ku Aki Ijan. Bahasa Aki Ijan peuting sore masih kadenge dina tuli Yayan. Masih keneh kapikiran dina hate Yayan. Bukan naon maksudna. Da ketika detik ayeuna, ketika waktu ayeuna, ku Yayan oge can paharti naon dihartieun bahasa anu sabenerna. Yayan ngawulang merga meneng dari nusa pendengun kana dada. Langit mimiti poek, alam beuki peteng. Cirina wanci anu beurang geus teu kaganti ku wanci peuting. Suara jangkrik oge mimiti reang di sarada. Jeung sato-sato anu biasa di sarada waktu peuting geus mimiti reang di sarada. Kacaturkeun Aki Ijan nyaeta hiji kolot anu mareng ka Gunung Cibongkok bareng jeung Yayan. Tah harita teh keur persiapan. Nyaeta ngadaguan Yayan arek nyamper deui ka imahna, anu maksud arek induk deui nyaeta ka gunung anu pinuh misteri. Kencangna carita, Yayan jeung Aki Ijan geus nepi kana tempat anu dituju nyaeta gunung jeung batu gede anu pinuh ku misteri eta teh. Anu ngajadikeun Yayan asaran
bari dibarengan ieun soalna mah masih kena bahasa anu can kaharti mun itu maksudna Yayan. Tah ceritana Yayan geus nepinya ka tempat anu dituju teh. Cerita ujug-ujug rieg jagat ngadadak asa ingeung saperti aya lini atawa gempa anu cida gedena. Nepi ka taneuh hareupeun Yayan beulah mangkarawak. Aneh pokona. Tina taneuh anu beulah teh eta tingali aya sinar nu nembongan ti jerona. Ayan peuting beuki keuman. Suara jangkrik kaganti ku suara anu ting cikikik, ting cakakak, ting cirihil. Anu duka ti mana asalna? Nyaeta suara anu ting cikikik, ting cakakak. Tah, dina taneuh anu beulah teh lila muncul hiji kalangkang samar-samar. Teu hideung, teu bodas. Bari nyarita. Orana maneh keuman ka cing. Anjeun geus datang deui. Jeung jalma anu apal juru kunci atawa sasakala gunung ieu. Nyaeta kasepuhan pangresana Aki Ijat. Itu ta bahasa anu bijil tina beulah taneuh meureun. Yayan ngagrentes sorang dina hati. Bahasa ucapan eta kalangkang mun lemes. Yayan bari melong Aki Ijat. Tapi kekeh wae ku Yayan can kaharti. Naon? Imaksudunana atana imaksudunana. Tapi Yayan ngawanikeun karep nyarita ka eta kalangkang anu samar-samar. Kuring teu boga niat nanaon. Kan saukur panasaran wungkul. Itu bahasa. Kalangkang eta teh nemalan deui ka Yayan. Turu nyaritakeun hiji kajadian baheula. Cenah Gunung Cibongkok teh tempat nyimpen atawa ngampihan hiji jimat anu dijaga ku karuhun pikeun nyegah musibah alam. Tapi dina hiji waktu aya jalma nu hayang nyokot kana eta jimat pikeun kapentingan sorangan. Anu akhirna gunung murka. Nepi ka karuhun ngurung jimat eta dina batu bodas nu dijaga ku para dedemit. Sarta deui ngalarang asa wae ulah aya anu nyampeurkeun. Tuluy si kalangkang eta teh nyarita deui. Kaula teh nu katitipan jimat nyaeta mahkota tinggal karuhun atawa kolot zaman baheula anu diwasiatkeun pikeun ngalestarikeun alam jeung kahirupan.
tatara Sunda. Geuning kitu pemirsa. Disadain namanya karuhuna teh disebut alangkang teh. Anjeun yayan. Anjeun nu kapilih pikeun nyaritakeun ka balarea. Tapi anjeun kudu satuju pikeun ngurusna. Bebenah alampana ulah boga rasa takabur, sombong jeung adigung. Itu bahasana. Lamun anjeun mung sakadar panasaran, anjeun bakal salamet. Tora nu nyarita beuki ngajauhan, alangkang nu tadi oge ngadadak ngaleungit. Jeung anehna batu nu dianggap misteri ayeuna nembongan setengah dina taneuh jeung robah warna. Anu tadina hideung robah warna jadi bodas jeung di jerona aya tulisan samar-samar nyaeta Raksa Sunda. Gitu pemirsa, geuningan akhirna teh yayan bisa ngobrol jeung makhluk atanapi mungkin dina cerita ieu disebut karuhun baheula. Anu musti nyaeta alam. Nyaeta orang Sunda, tatara Sunda. Anu geus jelas di wasiatkeun dititipkeun ku carita dongeng ieu. Mudah-mudahan tiasa asimak sareng tiasa ngambil maknana. Untuk kesimpulanana dina cerita di luhur urang babar saalit atanapi anu sangat singkat. Yayan dipanggihkeun jeung hiji karuhun eta mah pameget atanapi istri karuhuna alur caritana kitu. Nu sabenerna makhluk atanapi eta anu nyarita teh geus tilar di alam dunya, pasti aya di alam dunya. Nyaeta hiji sepuh luhung panutan dina waktu harita atanapi zaman baheula. Beusina nyaeta urang kudu ngamumule. Eta orang Sunda. Tatara Sunda khususna pakampungan. Intina terkadang hiji misteri teu kudu dibuka, cukup dimaknai jeung kudu dijaga. Ulah loba tanya tapi kudu percaya. Itu tina lakon di luhur, mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dikantun permios.